jelema ge istighfar batur mah malah mentu wiri dihijibna naon. Istighfar we astagfirullahaladzim tukang roti. Bari nyeun adonan roti istighfar. Imam Ahmad hatu hayang ka Basrah leumpang. Imam Ahmad bin Hambal anu katalar ribuan hadis mah masantren teh. Di hiji tempat aya masjid, reureuh we ka masjid salat. Barang rek reureuh diusir ku merbot masjid. Deu nyahoon guru agung itu tuh. Dijorok-jorok keluar. Geus di luar kumaha? Cenah reureuh we di luar, dijorogan we ka jalan. Tuh, jika nama goreng banyak, jelema deleka ka aing teh nyahoon, aing teh kiai cumburi. Padahal mah lain. Eta teh karep Allah na naon sih. Katingali ku tukang roti. Watir cenah jalma dijorok-jorok merobot beuh ka dieu. Urang cicing cenah di dieu dikuringkeun imah leutik ke cenah lah daripada ayeuna diusir cenah ku merobot masjid. Atoheun ban. Milu we ka imahna leutik teh. Tuluy ngadonan roti deui manehna. Sila istirahat, esok istirahat cenah. Gitu. Ngadonan roti istighfar. Udang Imam Ahmad teh man. Kunaon cenah, Pak? Ngan istighfar we cenah keur ngadonan roti. Geus meunang naon cenah? Geus sabaraha taun istighfar teh cenah leuwih 10 tahun istighfar. Hayang naon kitu cenah istighfar teh hayang naon cenah. Pira ge dina hate teh Gusti abdi teh istighfar teh hayang papangi jeung Imam Ahmad sakitu. We tah hareup. Cuk Imam Ahmad ayeuna geus laksana uing Imam Ahmad teh. Curi pun atuh. Istighfar dijorok-jorok gitu teh sinah ku Allah teh ngaja sinah kali. Rek ngaijabah doana jalma nu hayang panggih jeung Imam Ahmad. Istighfar teh yang panggil jeung Imam Ahmad dia nu ngahijab teh dosa moal salah. Gitu. Nyamperkeun Imam Ahmad deuk. Uing jeung Imam Ahmad. Alhamdulillah bika atuh. Teu hayang nanaon istighfar teh hayang panggil jeung Imam Ahmad hungkul. Pak, uing Imam Ahmad. Da teh nyaho Imam Ahmad tadi mah diajakan sute watir cenah. Pernah dijorok-jorok ku merbot masjid. Nyumpunan ijabah doa na jalma. Taat kana pengaturan Allah saleh.